Fadhkuru tuluy kudu eling aranjeun kabeh ni ka kami bisolati ku salat wa tasbihi jeung ku tasbih wa nahwihi jeung ku sabangsana itu tasbih. Adkur maka bakal inget kuring kum ka aranjeun kabeh. Qila dicaritakeun naon maknahu. Lapad maknahu ari maknana itu lapad adkurkum ujazikum eta lapad ujazikum hartosna bakal ngabales kuring kum ka aranjeun kabeh. Wa fil hadisi jeung eta tetep dina hiji hadis qudsi anillahi ti Gusti Allah. Man dzakaroni fi nafsihi ila akhirih. Man ari saha jalma dzakaro eta eling si mani ka kuring saur Allah. Fi nafsihi dina dirina eta si iman dzakartu maka bakal eling maka pasti eling kuring hu ka itu si man fi nafsi dina dat kami. Waman jeung ari saha jalma dzakaro eta eling si mani ka kuring fi malain dina keraramean jalma loba. Dzakartu maka eling kuring hu ka itu si man fi malain dina karamean khairin anu leuwih alus min malaihi tina raramean jamaahna eta si jalma loloba jalmana eta si jalma. Washkuru jeung kudu syukuran aranjeun kabeh li ka kuring. Nikmati tegasna mah kana nikmat kuring. Tu syukuranna teh kunaon? Ditaati kalawan ku taat. Wala takfurun jeung ulah kufur aranjeun kabeh ni ka kami. Bil maksiati kalawan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Ya ayyuhalladzina hei inget eling-eling jalma-jalma amanu anu ariman itu alladzina ista'inu kudu minta pitulung aranjeun kabeh alal akhirati kana kanikmatan akhirat bisabri ku sabar alat taati kana kataatan wal balai jeung kana cocoba kana balai wassolati jeung ku salat khosso tangtu khosso pasti nangtukeun Gusti Allah ha kana itu salat bidzikri ku nyaritakeunana kieu khosso parantos nangtukeun Gusti Allah ha kana itu salat bidzikri ku nyaritakeunana litakarruriha karena bulak-balikna itu salat wa idzamiha jeung karena agungna itu salat. Innallaha sanyana Gusti Allah ma'as sabirina eta tetep sarta jalma-jalma anu salobar bil auni kalayan pertolonganana. Wala taqulu jeung ulah ngucap aranjeun kabeh liman ka jalma yuqtalu anu dimaraotan itu man fi sabilillahi dina ngabela agama Allah di jalan Allah hum ari itu man amwatun eta anu mararaot kabeh bal ahya'u walakin la tash'urun. Bal hum balik ta ari itu jalma-jalma ahyaun eta anu harirup arwahuhum tegasna mah ari pirang-pirang arwahna eta man kutila fi hawasil tuyuri khudrin eta tetep dina pirang-pirang telihna manuk anu hejo tasrohu anu kakalayangan itu tuyur fil jannati di surga ngapung ngurilingan surga haitsu syaat dina sakira-kira karep itu tuyur li hadisin karena aya hadis bidzalika kana itu arwahuhum aya hadisna walakil la tasyuruna tetapi na la tasyuruna henteu nyararaho maraneh kabeh. Jadi nu marawat syahid di jalan Allah mah harirup ayeuna teh nuju arwahna teh nararaek kana telih manuk hejo saurnanya ngurilingan surga. Ta'lamuna tegasna henteu nyararaho maraneh ma kana perkara hum anu ari itu man yuqtalu fihi eta tetep dina itu ma kaayaanana anjeun teu apal ayeuna kumaha. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat
wa basyiris sabirin. Walana beluan lakum jeung yakti pasti nyoba sanyana kami kum ka aranjeun kabeh bisain ku hiji perkara minal khaufi tina kasieun lil aduwi ka musuh wal ju'i jeung ku kalaparan al qahti tegasna mah musim paceklik wana qasin jeung kakurangan minal amwali tina pirang-pirang harta bil halaki ku sabab ruksak wal anfusi jeung tina pirang-pirang awak bil qatli ku dibunuh wal mauti jeung ku maut wal amrodi jeung ku pirang-pirang panyakit. Allah pasti nguji, ujian Allah berupa naon wae, berupa kasieun, sieun ku musuh, sieun ku wah sagala lah. Wal ju'i jeung ku kalaparan, jeung wana qasim minal amwal kakurangan harta nya. Boh ku ruksak hartana, boh ku ekonomi anu ruksak. Wal anfusi jeung awak kakurangan personil umat Islam teh ku dimaotan ku Allah, ku perang atau ku panyakit nya ti payun aya Covid dan sebagainya. Was samaroti jeung tina pirang-pirang bubuahan bil jawaihi ku sabab ruksakna aela tabironnakum tegas nama bakal nyoba sanyana kami kum karanjeun kabeh panang duru tuluy bakal ningali kami atas biruna naha salobar maraneh kabeh amla atawa henteu. Jadi diuji teh Allah nguji ka urang supaya katingali mana anu sobar mana anu henteu. Wabasyiris sabirin wabasyir jeung kudu mere pangbubungah anjeun asobirina ka jalma-jalma anu sobar alal balai sobar kana cobaan bil jannati ku surga jadi jalma nu sobar mah ganjaranana surga. Hum ari itu sobirun alladzina eta jalma-jalma idza asobat anu di mana-mana ngeunaan hum ka itu alladzina naon musibatun musibah lamun kakeunaan musibah jalma-jalma sobar mah nya balaun tegasna mah kakeunaan bala cobaan qalu pasti nyararios itu si sobirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sanyana kami sadaya lillahi eta tetep kagungan Allah milkan naonana ka pamilikanana wa abidan jeung kahambaanana yaf'alu anu midamel Gusti Allah bina ka abdi sadaya makana perkara yasa'u anu karep Gusti Allah da urang mah anu Gusti Allah sagalana oge. Jadi kumaha Allah dek dikitu dikieukeun oge. Wa inna jeung sanyana kami abdi sadaya ilaihi ka Gusti Allah raji'una eta anu barali kabeh fil akhirati di akhirat. Fayujazi tuluy ngabales Gusti Allah na ka abdi sadaya. Fil hadisi eta tetep dina hadis manis tarja'a indal musibati ajarahullahu fiha ila akhirih. Aya dina hadis lafadna man ari saha jalma istarja'a eta anu maca istirja itu si man nya maksudna maca innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kumaha indal musibati dina nalika keuna musibah ajaro maka ngaganjar kami hu ka eta siman ajaro maka ngaganjar hu ka itu siman saha Allahu Gusti Allah fiha dina eta musibah wa khlafa jeung ngagantian Gusti Allah alaihi ka eta siman khairon kana anu leuwih alus wa fihi jeung eta tetep dina itu hadis anna misbahan nabi sallallahu alaihi wasallam saenyana lampu na Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tafi'a eta farem fastarja'a tuluy maca istirja Kanjeng Rasul. Jadi lampu na Kanjeng Nabi waktos eta parem. Tos kitu kumaha? Kanjeng Nabi teh nyarios istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un cenah kitu. Padahal mung lampu nu paremna. Faqalat tuluy ngadawuh saha Aisyah tu Siti Aisyah innama hada misbahun. Kana lapat innama hada misbahun. Pastina ari ieu teh misbahun eta sakadar lampu. Maksudna lamun disundakeun mah saur Siti Aisyah teh panginten
Nah tu Gusti Rasul pirage lampu meni innalillahi gitu. Faqala maka ngadauh Kanjeng Nabi, kullu ma sa'al mu'mina fahuwa musibatun. Kullu ma ari setiap perkara sa'a anu goreng anu mereka gorengan itu mah al mukmina ka jalma mukmin ya, anu milaraan atau anu membuat teungeunah lah ka jalma mukmin fahuwa tah ari itu mah teh musibatun eta musibah kerawas-rawas caang kan jol pareum misalna lampu listrik tah contoh ti Rasul saksanaos saukur numpaeh teh lampu maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rawa ngariwayatkeun hukan itu hadis saha Abu Dawud Imam Abu Dawud fi marosilihi dina kitab marosilna itu Imam Abu Dawud. Ulaika ari itu jalma-jalma anu sabar alaihim eta tetep ka itu jalma-jalma anu sabar shalawatun ari pirang-pirang pangampura magfiratun tegas nama pangampura dosa mir rabbihim ti pangerana itu sobirin warahmatun jeung rahmat kanya nikmatun tegas nama nikmat wa ulaika jeung ari itu sobirun hum eta ari itu sobirun al muhtaduna eta jalma-jalma anu nampa pituduh kabeh ila sawabi kana bener innas safa wal marwata min sya'airillah ieu ayat sa'inya innas safa sanyana safa wal marwata jeung marwah jabalani eta dua gunung di Makkah anu aya di Mekah min sya'airillahi eta tetep tina pirang-pirang syiar agamana Gusti Allah alami dinihi tegasna mah tina pirang-pirang tanda agama na Gusti Allah ari itu syairo teh jam'u syairatin eta jama tina lapad syairah faman maka ari saha jalma hajja eta anu munggah haji itu si iman al baita ka baitullah awi tamaro atawa ibadah umroh itu si iman ayat labasa tegas nama tandang itu si iman bil haji kana munggah haji awil umroti atawa kana umroh wa asluhuma jeung ari asalna itu haji jeung umroh al qasdu eta ngamaksud wa ziyaratu jeung ziarah ari asalna maknana haji jeung umroh teh al qasdu jeung ziarah fala junaha maka teu aya dosa alaihi ka eta si iman ayat tawaf kana yen tawaf itu si iman fihi dina ayat tawaf eta yen tawaf itu si iman fihi eta tetep dina itu lapat ayat tawafa idgham mutai ari idgham ta fil asli dina asalna fitoi kana to jadi asalna ayat tawafa gitu kitunya diidghamkeun ta na kana to nya sakumaha dina kaelani bihima dina itu safa wal marwah bi ayas aku gambaran yen sa'i itu si jalma maksud tawaf teh di dieu mah sa'i bainahuma antarana safa jeung marwah sab'an kalawan 7 kali nuzilat diturunkeun ieu ayat lama kariha dina mangsa mikangewa saha al muslimuna jalma-jalma muslim dalika kana eta ayu tawifa bihima nah habat teresep kana ngurilingan atawa sa'i safa war marwah li anna ahlal jahiliyati karna saenyana kaum jahiliyah kanu eta bukti itu jahiliyah yatufuna eta tawaf itu jahiliyah bihima antarana safa marwah wa alaihima jeung eta tetep di itu safa marwah sonamani ari aya 2 patekong gitu yamsahunahuma anu sok ngararusap itu jahiliyah kana itu sonamani kana eta 2 patekong wa ini Ibnu Abbas jeung katampi ti Imam Ibnu Abbas an-nasa ya sanyana sa'i ghairu fardin eta lain fardu 5 karena perkara afada anu maedahkeun hu kana itu mah naon raful ismi teu ayana dosa minat takhiri nyatana tina pilihan waqala jeung ngadauh sa Syafi'i Imam Syafi'i wa ghairuhu jeung salian ti itu Imam Syafi'i ruknun ari eta sa'i teh rukun gitu aya bedanya wabayana jeung netelakeun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fardiyatahu kana kaparduanana eta sa'i biqaulihi kana dauhana itu Kanjeng Nabi
innallaha sanyana Gusti Allah kataba eta mardukeun Allah alaikum ka aranjeun kabeh as-sa'ya kana sa'i. Rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha al Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhu jeung salian ti itu Imam Baihaqi. Wa qala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi ibada'u kudu ngawitan aranjeun bima kana perkara bada anu ngawitan saha Allahu Gusti Allah bihi kana eta mah yakni as-sofa nyaeta tegasna lapad as-sofa jadi ti sofa heula. Rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Jadi ieu dipertegas ku Gusti Allah sabab aya sangkaan aya henteu teresepna jalma muslim ku sabab antara sofa marwah di dinya aya 2 patekong nu sok diusap ku jahiliyah. Maka saur Allah fala junaha alaihi ayatawafa bihima da urang mah sanes ibadah ka patekong sok we teu aya dosa upami rek sa'i antara sofa wal marwah. Sok sanajan orang jahiliyah ge sa'i ngan sa'ina lain karena Allah geus kacampuran ku kamusyrikan gitu. Dicampurkeun jeung patekong nya. Waman jeung ari saha jalma tatawwa eta gawe sunah eta si iman gawe kahadean si iman wa fi qiraatin jeung ari lapad tatawwa dina hiji qiraat bit tahtiyati eta tetep make iya. Jadi wa may yatawwa kitu nya. Wa tasdidit ta'i jeung make tasdid ta majzuman bari dijazmkeun. Wa fi jeung eta tetep dina eta lapad yatawwa kitu. Wa may yatawwa idgham ta'i ari ngaidghamkeun ta fiha dina itu to. Jadi yatawwa aya nu qiraah nu maca kitu. Anu gawe kahadean khairon kana kaalusan. Ai bi khairin tegas nama kana kaalusan. Ai amalin tegas nama amal. Ma kana ai amila tegas nama ngamalkeun ma kana perkara lam yajib anu henteu wajib itu mah alaihi ka itu siman min tawafin tina tawaf wa ghairihi jeung salian ti itu tawaf. Fa innallaha sanyana Gusti Allah syakirun eta anu maha syukuran li amalihi kana amalna itu si iman bil isabati ku ngaganjar alaihi ka itu si iman alimun tur anu maha uninga. Allah mah sifat Allah salah sawisna adalah syakir. Allah maha mensyukuri maksudna amal naon wae ge sok sanaos saalit ku Allah mah tara ditampik. Maksudna lamun leres karena Allah ku Allah bakal diganjar gitu bil isabah ku ganjaran. Jeung Allah maha uninga sok sanajan batur teu aya nu uninga kana amal urang mah karena Allah moal pahili ganjaran mah gitu. Da Allah maha alimun maha uninga bihi kana eta amal. Wanuzila jeung diturunkeun fil Yahudi dina tingkahna kaum Yahudi innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda innalladzina sanyana jalma-jalma yaktumuna anu nyarumputkeun itu alladzina annasa ka jalma-jalma nyarumputkeun ma kana perkara anzalna anu parantos nurunkeun kami minal bayyinati tina pirang-pirang penjelasan wal huda jeung pituduh ka ayatir rajmi sapertikeun ayat tentang rojam wa na'ti Muhammadin jeung sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mim ba'di ma tina sabadana perkara bayanna anu parantos martelakeun kami hu kana eta ma linnasi ka jalma-jalma fil kitabi dina kitab at-taurati tegasna kitab Taurat. Ulaika ari itu alladzina yaktumuna jalma-jalma anu nyarumputkeun yal anu eta ngalaknathum ka eta alladzina yaktumuna saha Allahu Gusti Allah. Jadi nu diturunkeun ku Allah dina isi kitab dina hukum-hukum Allah ayat-ayat Allah itu disumputkeun teu dibejakeun maka ku Allah bakal ngalaknat ka eta kaum nyaeta di dieu caritana orang Yahudi. Yubidu tegasna mangajauhkeun Gusti Allah hum ka itu alladzina min rahmatihi tina rahmat Allah wayal anu jeung ngalaknat Gusti Allah hum ka itu alladzina
saha allainuna anu ngaralaknat saha nu ngalaknat al malaikatu tegesna pirang-pirang malak nyaeta malaikat wal mukminuna jeung jalma-jalma anu ariman au kullu syai'in atawa saban-saban perkara biduai ku ngadoakeunana alaihim ka itu alladzina yaktumuna bil la'nati kalawan laknat illal ladzina tabu angin jalma-jalma anu tarobat itu alladzina roja'u tegasna ma baralik deui itu alladzina andalika tina itu kitmani ma angzalna tina nyumputkeun naon diturunkeun ku Allah wa aslahu jeung ngalus-ngaluskeun deui itu alladzina amalahum kana amalna itu alladzina kecuali upami tobat mun tobat memoal dilaknat wabayanu jeung mertelakeun itu alladzina makana perkara katamu anu nyarumputkeun itu alladzina jadi mengakui bahwa kuring tegas nyumputkeun eusi kitab sareng sajabina kasalahanana diakui terus balik deui ngaislahkeun faulaika maka ari itu alladzina tabu atubu eta narima tobat kuring alaihim ka itu alladzina tabu asal bener-bener tobat ku kami bakal ditarima taubatna saur Allah akbalu tegesna mah bakal narima kami taubatahum kana taubatna eta alladzina tabu wa ana jeung ari kami at-tawwabu eta anu loba narima taubatna ar-rahimu tur anu asih bil mukminina ka jalma-jalma mukmin innal ladzina sanyana jalma-jalma kafaru anu kalalupur itu alladzina wamatu jeung mararaot itu alladzina wahum bari ari itu alladzina kufarun eta anu kalalufur halun ari eta wahum kufarun eta jadi hal ulaika eta ari itu alladzina kafaru alaihim eta tetep ka itu alladzina kafaru laknatullahi ari laknati Gusti Allah wal malaikati jeung laknati malaikat wan nasi jeung ti jalma-jalma ajmaina tegesna sakabehana aihum tegesna ma ari itu alladzina kafaru mustahiquna eta anu ngahak kabeh dalika kana eta laknat fid dunya di dunya wal akhirati jeung di akhirat wan nasu jeung ari makna lapad an-nasu kila dicaritakeun itu an-nasu teh amun eta umum wakila jeung dicaritakeun al mukminuna ari jalma-jalma anu mukminin itu an-nasu teh nya khalidina bari anu lalanggeng kabeh fiha dina itu laknat naudzubillah ay laknati tegasna mah dina eta laknat awin nari atawa dina neraka al madluli anu dituduhkeun biha naon al madluli anu dituduhkeun naon biha itu laknat alaiha kana eta nar la yukhaffafu anu henteu diringankeun henteu dientengkeun anhum ti itu alladzina kafaru naon al adabu siksaanana ya la yukhaffafu anhumul adabu jadi disambungkeun mimna aya domahan da aya alif lam kapayuna pami dipisah anhum torfata ainin kalawan sakice panon walahum jeung teu aya ari itu alladzina kafaru yungzoruna eta anu didagokeun yumhaluna tegasna mah eta anu ditempokeun itu alladzina kafaru ditaubatin pikeun tobat au ma'dziratin atawa pikeun nyieun alesan manuzila jeung diturunkeun lamma qalu dina mangsa ngararomong itu kafirin jalma kafirnya ngomong sif lana robbaka omonganna teh sif lana robbaka sif kudu nyipatan anjeun Muhammad lana ka kami robbaka kana pangeran anjeun cik pangeran anjeun teh kumaha wa ilahukum ilahu wahid wa ilahukum jeung ari pangeran maraneh kabeh al mustahiqu anu ngahak lil ibadati kana diibadahan mingkum ti maraneh kabeh ilahun eta pangeran wahidun anu sahiji la nadzira bari teu aya anu ngabandinganana hu ka Allah fi dzatihi dina dzatna wala fi sifatihi jeung dina sifatna Gusti Allah la ilaha illahu la ilaha taya deui pangeran anu wajib diibadahan illa huwa
angin ngungkul Gusti Allah huwa ari Allah Ar-Rahmanu eta anu maha welas Ar-Rahimu tur anu maha asih wa talabu jeung nyararuprih maraneh kabeh ayatan kana dalil ala dalika wa talabu jeung nyararuprih itu kapirin ayatan kana dalil kana ayat ala dalika kana ayana Allah kumaha atuh dalilna mana fanuzila maka diturunkeun naon inna fi khalqis samawati wal ardi ayat inna fi khalqis samawati wal ardi inna fi khalqis samawati sanyana eta tetep dina penciptaan dina ngadamelna pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi wa ma fihima jeung perkara anu aya di antara langit jeung bumi minal ajaibi tegasna mah tina pirang-pirang kaanehan waqtilafil laili jeung sanyana dina perbedaan peuting wan nahari jeung beurang bitihabi ku inditna itu lail wa nahar wal maji jeung ku datangna biziadati ku tambahna wan nuqsoni jeung ku kurangna wal fulki jeung pirang-pirang parahu as-sufni tegasna mah pirang-pirang parahu allati anu tajri anu berlayar itu fulkun fil bahri di lautan wala tarsabu jeung henteu teulem itu fulk muqorotan bari di naon muqorotan bari anu dibeungbeuratan bima ku barang yanfa'u anu manfaat itu ma annasa ka jalma-jalma dari parahu berlayar di laut eta teh kan ayat Allah eta teh dalil ayana Allah dina parahu teh sakitu dibeungbeuratan ku perkara-perkara anu manfaat pikeun jalma-jalma minat tijarati tegasna mah tina pirang-pirang barang dagangan wal hamli jeung babawaan wama jeung perkara anzala anu parantos nurunkeun saha Allahu Gusti Allah minas sama iti langit min ma'in tina nyatana cai matorin tegasna mah cai hujan fa ahya tuluy ngahirupkeun Gusti Allah bihi kusabab eta hujan al ardo kana taneuh bin nabati ku pirang-pirang jajadian ba'da mautiha dina sabada paehna atawa maotna eta bumi ya besi tegasna mah garingna eta bumi tadina garing teu aya tanam-tanaman dikucuran ku Gusti Allah teh hujan jadilah tumbuh berbagai macam tumbuhan berbagai macam tanaman dituang ku urang wabasa jeung naon nyebarkeun Gusti Allah farraqo tegasna mah mencarkeun Allah wa nasaro jeung nyebarkeun Allah bihi ku sabab eta hujan fiha dina eta ardun dina bumi mingkuli dabatin tina saban-saban sato anu kumarayap li anahum karna sanyana itu kulu dabah yanmuna eta tambah-tambah itu kulu dabah berkembang biak bil khosbi ku sabab suburna taneuh di mana subur taneuh seueur tanam-tanaman di dinya seueur sasatoan alka ini anu bukti anhu eta tetep tina itu hujan ayat Allah eta teh pan moal bisa jelema manyieun bahan bakuna wa tasrifir riyahi jeung dina ngarobahkeunana angin pirang-pirang angin taqali biha tegasna mah bolak-belokkeunna eta kana riyah kana angin januban ka kidul wasimalan jeung ka kaler jaratan bari panas wa baridatan jeung tiis wasahabi jeung mega al-ghaimi tegasna mah mega awan al-musakhkhari anu ditalukeun al-mudallali tegasna mah anu ditalukeun bi amrillahi kalawan parentah Allah taala maha luhur Allah yasiru anu berjalan itu sahab ila haitsu syaa kana sakumaha kana sakira-kira ngersakakeun sa Allah Gusti Allah berjalan kemanapun Allah mau bainas samai antarana langit wal ardi jeung bumi bila alaqatin kalawan henteu aya caca non gagantung teu aya naon tali awan teh nya ngapung kitu tah eta sadayana teh la ayatin
eta yakin pirang-pirang ayat dalatin anu nuduhkeun ala wahdaniyatihi kana sahijina Gusti Allah taala maha luhur Allah liqaumin pikeun kaum yaqiluna anu balalikir anu berpikir mun dipikir-pikir ku jalma anu berpikir maka teu kudu menta deui ayat dan naon wae anu di sekitar urang teh ieu teh geus ayat geus dalil tanda bahwa Allah teh aya bari Allah teh hirup bari Allah teh hiji-hijina. Lamun ayeuna dua maka bakal kacau alam semesta. RT wae kudu hiji nya teu aya pamimpin dua nya presiden hiji nu hiji deui mah wakil tetep hiji porosna. Lamun aya dua kepemimpinan maka bakal kacau. Lamun teu aya komo teu aya pamimpin tambah kacau. Maka alam dunia ieu ge diatur ku Allah. Ayana langit, ayana bumi, ayana naon nu jaradi di bumi, ayana awan, eta sadayana manusia teu bisa ngagerakeun. Ya, berarti eta teh aya nu ngagerakeun, aya nu ngusikeun nyaeta Allah. La ayatin liqaumi yaqilun. Ya tadabbaruna tegasna mah anu malalikir. Sementara kumaha wa minan nasi jeung eta tetep ti sapalihna jalma-jalma man ari jalma yattahidu anu nyarieun itu si man min dunillahi ti salian Gusti Allah ai ghairihi tegasna mah salian Allah anda dan kana pirang-pirang patekong asnaman tegasna mah kana pirang-pirang patekong yuhibbuna anu marika cinta eta jalma-jalma hum kana itu andad bita'zimi ku ngagungkeunana wal khudu'i jeung ku naon ngadamba-dambana kahubbillahi seperti cinta ka Allah. Sementara sagala rupa ieu teh diciptakeun ku Allah ari teu aya jalma anu nyieun salian ti Gusti Allah tandingan anu ngabandingan nyaeta patekong anu eta jalma cinta kana eta patekong kana patung-patung seperti cinta ka Allah ai kahubihim seperti cintana eta jalma lahu ka Gusti Allah. Padahal walladzina jeung ari jalma-jalma amanu anu ariman itu alladzina asyaddu eta leuwih banget naonana hubban kacintaanana lillahi ka Gusti Allah min hubihim tina cintana eta jalma-jalma kafir lil andadi kana pirang-pirang patekong li annahum karna sanyana jalma-jalma anu amanu nu iman la ya'diluna eta henteu pindah itu jalma-jalma iman anhu ti Gusti Allah bihalin ku hiji tingkah ma naon bae bihalima gitu ku hiji tingkah naon bae wal kufaru jeung ari jalma-jalma kafir ya'diluna eta sok pindah itu kufar fi syiddati dina nalika pakeuh ilallahi ka Gusti Allah. Walau taro jeung lamun mah ningali anjeun tabsuru tegasna maningal anjeun ya Muhammad hei Muhammad alladzina kajalma-jalma dolamu anu darolim itu alladzina bitikhadil andadi ku nyieun pirang-pirang patekong idyarona kana di mana-mana naringali itu jalma dolim bil binai kana non idyarona naringali itu jalma-jalma dolim ari itu lapad yarawna bil binai eta tetep ku adegan lil fa'ili pikeun fa'il mabni fa'il maksudna wal maf'ul jeung mabni maf'ul bisa ya basuruna bisa yurawuna berarti ya basuruna tegasna naringali itu jalma-jalma dolim al adaba kana siksaan laro aita tahtang tu ningali anjeun Muhammad amron kana perkara adiman anu pohara anu gede waid jeung ari lapad id bimakna ida eta tetep make makna ida teh maksudna di mana-mana hartina teh jikalau alal quwwata lillahi jami'a anna kana sanyana aili anna tegasna mah karna sanyana al quwwata kakuatan al qudrata tegasna mah kakawasaan
wal ghalabata jeung lindihan lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah jami'an tegasna mah sakabehanana. Ari itu lapat jami'an halun eta jadi hal wa annal bari berarti nya bari sakabehanana wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah syadidul adabi eta anu banget berat siksaanana. Wa fi qiraatin jeung eta tetep dina hiji qiraat yaro ari aya lafad yaro bitahtaniyati kalawan make cecek handap wal fa'ilu jeung ari fa'ilna domirus sami'i eta domir anu balik kana sami waqila jeung dicaritakeun alladzina zalamu ari fa'ilna teh eta lapad alladzina zalamu jalma-jalma anu geus darolim fahia maka ari itu yaro bimakna ya'lamu eta tetep make makna ya'lamu hartina yaro di dinya mah maknana nyaho wa anna jeung ari lafad anna wa ma jeung kalimah ba'daha dina sabadana eta anna saddat eta cicing itu anna masaddal maf'ulaini dina tempat cicingna dua maf'ul wa jawabu lau jeung ari jawabna lafad lau mahdhufun eta anu dipikeun wal makna jeung ari maknana eta ayat lau alimu eta lamun mah nyararaho itu jalma dolim fid dunya di dunyana syiddata adzabillahi kana banget siksaan Gusti Allah wa annal qudrata jeung kana sanyana kakuasaan lillahi eta tetep kagungan Allah milik Allah wahdahu bari sahiji Gusti Allah wa ketamu ayanatihim dina waktu ngajonghokeunana jalma-jalma kafir lahu kana itu adab ngajonghokanana jalma kafir kana eta adab lahu kana eta adab wa huwa jeung ari itu waktu muayyanah yaumal kiamati eta poe kiamat lama takhodu maka moal nyararieun jalma-jalma kafir min dunihi ti salian Allah anda dan kana pirang-pirang patekong mun mah apal kana siksa Allah maka moal sama sekali jalma wani nyieun tandingan ka Allah nyieun patekong gitu id tabarra alladzina tubi'u id dina mangsa ari itu lapad ite badalun eta badal min id tina lapad id qoblahu anu tetap samamehna itu id tabarra dina samangsa lulubaran saha alladzina jalma-jalma uttubi'u anu dituturkeun itu alladzina airu asa uteges nama pirang-pirang pamimpina para pamimpina engke teh lulubaran teu tanggung jawab minal ladzina ti jalma-jalma ittaba'u anu naluturkeun ya tadi mah uttubi'u anu dituturkeun ieu mah ittaba'u anu naluturkeunana followersna ai ankaru tegas nama ingkar itu ruasa dolalahum kana sasarna itu ruasa wa qad ra'au jeung nyatana geus naringali itu jalma-jalma kafir al adzaba kana siksaan wa taqatta'at jeung dina mangsa narima pegat ari itu lapat taqatta'at ala tabarro'a kana lapat tabarro'a ari itu lapat taqatta'at atfun eta atap ala tabarro'a kana lapat tabarro'a jadi eta atof jadi nyimpen amil naon jadi idnya id tabarro'a id taqatta'at bihim ka itu ruasa jalma-jalma nu dituturkeun anhum ti alladzina taba'u ti jalma-jalma nu naluturkeun naon al asbabu pirang-pirang sabab al wusulu tegas nama pirang-pirang hubungan allati anu kanat anu bukti bainahum antarana itu jalma-jalma kafir fid dunya di dunya minal arhami nyatana tina pirang-pirang babarayaan wal mawaddati jeung kanyaah waqala jeung nyarios ngadawu saha alladzina jalma-jalma ittaba'u anu naluturkeun itu alladzina lau anna lana karrotan lau anna lana hayang teuing sanyana eta tetep boga kuring sadaya karrotan anon ari balik deui roj'atan tegas nama balik deui ila dunya kana dunya Gusti hayang teuing andaikan aku bisa kembali lagi ke dunia
Panatabarroa maka rek lulubaran kuring sadaya minhum ti itu jalma-jalma anu dituturkeun ku manehanana. Ail matbuina tegas nama anu ditaluturkeun kabeh. Kama seperti yen tabarroa lulubaran itu si matbuin minna ti abdi sadaya al yauma dina poe ieu. Walau jeung ari lapad lao lit tamanni eta tamanni naon tamanni teh. Tamanni teh harapan anu moal mungkin tercapai. Ya, ari geus dina poe kiamah moal mungkin balik deui ka dunia. Wana tabarroa jeung rek lulubaran wana tabarroa jeung ari lapad natabarrou natabarroa jawabuhu eta jawab tina lao. Kadzalika seperti itu madkur seperti kitu madkur ai kama aro tegas nama seperti yang geus meret ningali Gusti Allahum ka eta jalma kafir siddata adabihi kana banget siksana Allah watabarru abadihim jeung kana lulubarana itu saparihna jalma kafir min ba'din tina sawarehna deui yuri ningalikeun hum ka itu jalma-jalma saha Allahu Gusti Allah a'malahum kana pirang-pirang pagaweana amalna eta kafirin as-sayyi'ata anu goreng hasarotin bari jadi kahaneulan halun ari eta hasarotin eta jadi hal nadamatin tegasna mah pirang-pirang kana langsaan alaihim ka eta kafirin wa ma hum jeung moal ari itu jalma-jalma kafir bi kharijina eta tetep bisa kalaluar kabeh minan nari tina seuneun neraka ba'da dukhuliha dina sabada asupna kana eta neraka. Jadi hati-hati urang nuturkeun saha keur hirup di dunia sabab anu dituturkeun ku urang engke teh di akhirat bakal lulubaran, bakal lepas tanggung jawab gitu. Urang moal bisa Gusti abi maksiat teh misalna nuturkeun si A cek si A teh teuing bungan maneh nuturkeun kuring-kuring mah teu nitah kitu nya. Sehingga kumaha masing-masing disiksa. Sehingga cariosan jalma anu nuturkeun jalma kafir Gusti hayang teuing balik ka dunia, hayang melepaskan ikatan, hayang lulubaran, hayang embung nuturkeun si eta, sakumaha si eta ayeuna leupas tanggung jawab, ayeuna leupas ti kuring. Di dunia abdi hoyong leupas, balik deui ka dunia hayang leupas ti si eta. Maksana moal deui nuturkeun si eta, kitu nya anu matak mawa dirina jalma jadi jalma kafir atau jadi jalma nu doraka. Jadi ketika ditinggalikeun adab kakara karasaeun katingalieun nya naudzubillahi min dzalik.